sepuh Sawala kebangsaan masyarakat adat Jing budaya Jawa Barat Indonesian Nation Spirit of Tatar Sunda maka bagiakeun ku Kang Dodon. Pangarsa Bapak Camat Kecamatan Limbangan Kali Rengrengan, oke pangarsa Bapak Kepala Desa Ciwangi Singkuring munut ka sayogiana tiasa ngalinggihan tempat anu parantos di sayogikeun. Kang Dodon eta abah geura tampi Kang Dodon. Mangga pangarsa abah nonton Charlie airingku Adipati Sawala Kebangsaan Wahenhen Ketua Umum WN 88 Pusat, mangga Ketua Unit WN 88 Nit 2 Garut, Sekjen dan tim Cyber 88 mengatakan selamat datang dan bergabung bersama kami di acara ini. Terima kasih buat seluruh warga masyarakat. Kami persilakan di haturanan mangga ngalinggihan tempat anu parantos di sayogikeun batali para inohong di jejer pemerintahan Kabupaten Garut sekedap deui samirawuh mangga ka para pupuhu supados tiasa ngerahkeun wadia baladna